Bismillahirrahmanirrahim. Sakumaha nu geus dicaritakeun kalimah isim anu sok dinasobkeun nu disebut golongan mansubat jumlahna aya 15. Cek jurumiahna al mansubatu khamsata asyara. Naon nu 15 hiji maf'ul bih. Geus can dicaritakeun. Geus. Kadua masdar anu jadi maf'ul mutlak. Tilu dzaraf zaman dzaraf makan disebut deui maf'ul bih. Opat hal. 5 tamyiz. Genep mustasna. 7 isim la. 8 munada. 9 maf'ul min ajlih disebut deui maf'ul li ajlih disebut deui maf'ul lah. 10 maf'ul ma'ah. 11 khobar kana wa akhwatiha isim inna wa akhwatiha. 12 naat, 13 atop, 14 taukid, 15 badal. Penjelasan golongan mansubat anu kahiji nyata maf'ul bih geus dicaritakeun. Ayeuna ngageser rek nyaritakeun golongan mansubat nomor ka-2. Nah, nomor ka-2 masdar anu jadi maf'ul mutlak. Sakumaha di dieu babul masdari dina ieu bab Kiai Musonif rek nyaritakeun masdar. Naon ngaran masdar? Tarif masdar eta aya tarif bil had, tarif bil hakikat, aya tarif bil rosmi, tarif ku ciri. Ari ngaran masdar menurut tarif bil had nyaeta huwa ismun lil hadasi. Al masdaru huwa ismun lil hadasi. Ari masdar eta huwa ta eta ismun ngaran lil hadasi kana pagawean. Teruskeun tarifna alladzi huwa ahadu ma'nal fi'li. Al masdaru ari masdar huwa nyaeta ismun ngaran lil hadasi kana pagawean. Alladzi huwa anu mana hadas eta ahadu ma'nal fi'li, salah sahiji di antara dua makna fi'il. Asia ieu mah hadas cek alinahu. Manana naon didinya? Mana hadas naon? Pagawean. Lain hadas cek fikih. Ai hadas fikih mah sesuatu anu datang ka jalma nu ngahalangan kana sahna salat. Eta hadas tah. Urang deui salat. Itu hitut. Nah, eta itu hadas teh ngaranna. Perkara nu ngahalangan kana sahna salat nu nempel kana awak urang anyar-anyaran. Jubur anu kaluar hitut nu dikumbah naon? Beungeut. Kok lain juburnya? Jubur nu hitut kunaon beungeut anu dikumbah. Ai sia lamun hitut di hareupeun jalma anu isin jubur apa beungeut? Beungeut. Secara kitu mah lebih kana lawan teh geus. Mun aya sia lamun hitut tadi hareupeun jalma anu isin beungeut apa jubur? Beungeut kan? Nah, terus eta. Nya kitu deui sia lamun kalau hitut dina jubur, ieu nu dikumbah beungeut. Sebab beungeut eta anu isin anu ngaekspresikeun sesuatu. Jadi hadas di dieu mah maknana naon? Pagawean, lain perkara nu ngahalangan kana sah salat.
Al masdaru ari masdar huwa nyaeta ismun ngaran lil hadasi kana hadas kana pagawean alladzi huwa anu mana hadas eta ahadu makna fi'li salah sahiji di antara dua makna fi'il. Jadi fi'il teh maknana sabaraha? Dua. Dina fi'il teh maknana dua ya. Nun. Makna fi'il teh aya dua, hiji zaman, dua hadas. Tapi mana fi'il tah? Besi terpercaya orang contohan ya. Doroba kalimat naon? Fi'il naon? Manana wis mukul ari wis naon tah? Tuduh kana zaman madi. Zaman madi, zaman nunggu sekaliwat. Dua mana mukul ari mukul pagawean lain. Nah, eta hadas karena berarti yadribu kalimat naon? Fi'il. Fi'il naon? Fi'il mudhari manana naon? Lagi mukul atau bakal mukul. Hiji tuduh kana zaman, lamun lagi zaman naon? Zaman hal keur ngagebug. Lamun bakal mukul zaman istiqbal. Kedua hadas, naon hadasna? Mukul. Lagi mukul, lagi eta zaman hal mukul ngaranna hadas. Uwis mukul, uwis eta ngaranna zaman madi, uwis ta zaman geus kaliwat. Mukul ngaranna hadas pagawean. Ayeuna dorban kalimat naon? Cegat naon? Masdar manana mukul temenan kan? Mukul beneran ya bukan dilalagan. Ari mukul eta bahasa Arabna naon ngaran kana pagawean hadas ta. Jadi masdar eta ngaran kana pagawean kana hadas ta. Anu mana hadas eta salah sahiji ta di antara dua makna fi'il. Sebab fi'il teh ngabogaan dua makna, hiji makna zaman, kedua makna hadas pagawean. Ya doroba wis mukul, ya dribu bakal mukul, dorban mukul. Ya nama temaka wis temaka lagi mukul begitu. Bersifat ngalagaan mukul na, make mukul temenan teh beneran di lalagaan. Mun lalagaan lain mukul ngaranna, mukul-mukulan. Tah balik deui al masdaru ari masdar huwa nyaeta mun cek bahasa Inggris ngaranna to be. Ya ka to be ngaran. This is navel. Ini apel. This is umbrella. Gitu ta? This is to be lah. Ma al masdaru ari masdar huwa nyaeta ismun ngaran lil hadasi kana pagawean ta. Dorban ngagebug mukul. Ai mukul eta cek bahasa Arabna naon? Hadas. Hadas yang terjadi anyar-anyaran asal teh gebug gitu. Alladzi huwa ahadu manal fi'li anu mana hadas eta salah sahiji di antara dua mana fi'il. Karena mana fi'il teh kabagi dua, hiji makna zaman, kedua makna tah masdar mah hadas doang nya mah eueuh zamanan. Dorban ngagebug, gerahan gebug teu nyaho teh ngagebug nya. Lamun geus atulah dorban bae pindahkeun ka doroba. Arti lamun keur ulah di dorban bae, jadi dorban ngagebug doang. Ada ya 1000. Arti eta ngaji sampai ka dieu tah. Contoh deui lah. Manana naon? Uis ngadeg. Ari uis naon? Tuduh kana zaman. Ari ngadeg tuduh kana hadas pagawean. Yakumu manana lagi ngadeg tuduh kana naon lagi?
zaman. Ari ngadeg hadas. Kiaman manana ngadeg, ari ngadeg eta hadas. Kiaman eta masdar. Sebab naon ngaran kana pagawean, ngaran kana nangtung, ngadeg. Anu mana hadas eta salah sahiji di antara dua mana fiil mah boga dua manana, masdar mangan hiji itu. Tapi teu tuh karti biasana itu teu kaharti. Coba berean tarif birosmi atuh tarif birosam. Karunya kan ieu musonif ya. Ceki musonif al masdaru ari ngaran masdar. Menurut tarif birosmi, tarif kuciri. Kuanya eta al ismu sakur-sakur kalimah isim. Lain kalimah fi'il, lain kalimah huruf. Al mansubu anu dinasabkeun, lain diropakeun, lain dijerkeun. Alladzi yaji usalisan anu aya di nomor katilu fi tasrifil fi'li dina tasrifan fi'il. Al masdar wari masdar menurut tarif rosam, tarif kuciri. Ciri tenaon tanda tenaon indikasi. Lamun dina naon obat mah indikasi mual muntah gitu. Al masdar wari masdar menurut tarif birosmi, tarif kuciri huanya eta al ismu sakur kalimah isim, lain kalimah fi'il, lain kalimah huruf. Al mansubu nu dinasabkeun, lain diropakeun, lain dijerkeun. Alladzi yajiu salisan nu aya di nomor katilu di tasrifil fi'li dina tasrifan fi'il. Simpulkeun sakur kalimah isim nu dinasabkeun cicing di nomor katilu dina tasrifan fi'il, maka eta masdar ngaranna. Mana contohna? Contohna nahu qaulika seperti cek anjeun doroba yadribu dorban. Dorban kalimah naon? Isiman cirina tanwin. Wal ismu yurafu bil khafdi nya wa tanwini wa dukhulil alifi walami wa hurufil khafdi. Kalimah isim dorban. Hukumna ta ropa nasab jer. Nasob lamun ropa mah dorbun, lamun jer dorbin. Ieu mah dorban. Eta waktu nasrif nya aya dina nomor kasabaraha? Katilu. Maka tunjuk rame-rame dorban eta naon ngaranna? Masdar. Doroba segote fi'il madi manane wis mukul, yadribu segote fi'il mudhari manane lagi mukul atau bakal. Dorban segote tuh manane mukul temenan kapangit nya. Jadi lamun nasrif aya di nomor katilu ulah salah eta naon ngaranna masdar. Nasoro yang suruh nasron teh masdar katilu. Nasoro yang suruh nasron sudah pusing-pusing. Doroba yadribu idrib. Naon tah idrib? Lain masdar, salah nasrif kitu sia. Itu ulah eleh. Kita nomor katilu salah nasrif, lain idrib, dorban. Ukuran rabuhan, idrib kita masdar jar katilu. Urangan muka keco gitu. Ulah beda keco urang. Fatah yaftahu fathan eta patah nomor kasabaraha? Tunjuk rame-rame patah eta ngaranna masdar. Gampang cek musonif itu. Orde eta mah ngaran kana pagawean. Ieu. Mending eta beh tah asal nasrif katilu beh masdar eta. Nganu dimaksud ku masdar di dieu masdar anu jadi maf'ul mutlak. Nganu dimaksud masdar di dieu nu jadi golongan mansubat nyata masdar anu ngajadi maf'ul mutlak.
wal muradu bil masdar guna alladhi yasiru maf'ulan mutlaqon. Sebab setiap masdar eta jadi maf'ul mutlak. Jeung teu setiap maf'ul mutlak eta didamal tina masdar. Jadi nganu dimaksud ku masdar di dieu anu jadi golongan mansubat nyata masdar anu jadi naon? Jadi maf'ul mutlak. Lantaran teu setiap masdar eta jadi maf'ul mutlak jeung teu setiap maf'ul mutlak eta masdar. A'jabani dorbu Zaidin. A'jabani dorbu Zaidin. Wis anggawokaken ning isun dorbu Zaidin apa mukule ki Zaid. Dorbu eta segat naon? Masdar. Segat eta doroba segatnya fil madi, yadribu segatnya fil mudhari, dorban segatnya jadi maf'ul mutlak teh didinya. Jadi naon? Jadi fa'il apa mukule ki Zaid. Tuh, aya masdar nu teu jadi maf'ul mutlak. Darabtu Zaidan sauton. Wis mukul isun ing ki Zaid sauton kalawan pecut. Sauton lain masdar tama isim ain ngaran kana benda naon pecut. Nya pecut eta jadi maf'ul mutlak tarkibna. Tapi lain masdar tama lain sato yasutu sauton lain nya nama ti guru bagi alam dunia sosoranganan nya nama kalayang sautun itu sautun etok sautun sauton nah sih manana pecut mungkin segitu lah bisa ditasrif wis pecut bakal pecut langsung pecut gitu eta jadi maf'ul mutlak masdar lain tama isim ain ngaranna lain segat masdar lain. Jadi aya masdar anu jadi maf'ul mutlak, aya masdar nu teu jadi maf'ul mutlak. Aya maf'ul mutlak nu didamal tina masdar, aya maf'ul mutlak nu didamal lain tina masdar. Arti teu tulis ulah karti-karti bae al ilmu sayyidun wal kitabatu qayyidu. Ilmu eta kos binatang anu sok diburu di hutan. Biasanya binatang anu sok diburu di hutan naon? Kijangnya, menjangan. Al ilmu sayyidun, ilmu eta kos menjangan, kos kidang, sok diburu. Wal kitabatu qayyidu, ari tulisan eta pengikatna. Tali qayyid suyudaka bil hibalil wasiqo. Lamun beunang binatang buruan tah, binatang nu diburu, nu diudag-udag. Kijang teh ngunus beunang supaya ulah lepas deui kumaha? Talian qayyid suyudaka bil hibalil wasiqo. Talian binatang buruan anu beunang ku anjeun bil hibalil wasiqo ku tali anu kuat. Paminal himakoti di antara tolol bodoh biko nguyang tai ka hulu-hulu. Naon eta? Bodoh biko ngulang tai ka hulu-hulu. Pang bodoh di jalan mah bodoh di atas bodoh. Nguyang tai ka hulu-hulu eta kos kurangnya urang. Kurang eta, lamun urang ngising ya, eta taina di luhureun tarangnya eta, tapi eta urang goyang bae tolol. Eta di luhur tai, nya goyangan. Gu bodoh. Ya gula toh di jeung bodoh. Paminal himakati di antara bodoh jasa. Bodoh biko ngulang teh ka hulu-hulu. Antasi da gozala. Anjeun berburu kijang, berburu manjangan. Begitu geus beunang wa tafukkuha bainal khalaiqi taliqo. Teu ditalian, atuh lepas deui. Ngarti henteu? Ilmu eta kos kidang. Kuese ngaji. Kuese. Nalika geus bisa geus ngarti tulis. Kumaha bari ngaji bari nulis mah. Tulis. Qayyid suyudaka tulis bil hibalil wasiqo tulisanna anu jelas. Tulisanna anu kabaca minimal ku sorangan. Bener nulis mah, ku sorangan teu kabaca.
atau tiap baik itu tulisannya kos oge wah juga pas paku kan dia apa ingat arti itu penting menulis bela balaga tulis bil kibalil wasikoh tulisan anu bagus anu kabaca gitu paminal khimakoti pang bodoh-bodohna jelema pang bego-begona jelema pang dongo-dongona jelema itu antasida gozala anjeun ngaji ngerti bisa tadi tulis pohoan keluar bete ngerti pohoan kata aja udah pohoan ngan lain sakadar ditulis baik ya apal ilmu tas kayak jurumnya nulis surahan atau sampai putih gitu nulis surahan muntas ngaji lain jurumnya baik Yormaku ditulis Samsiah ditulis Saguji ditulis urang mah karek ngade ngaranna dong tanya ngaji mancan kan gitu Kifayatul Awam ditulis itu surahana Jauhar Tauhid ditulis surahana Fathul Majid ditulis surahana kau mau alfiah mau boga sabaraha alfiah tanggal padang tulisan harus pokoknya mau ini kita jadi surahana jadi nisbatna antara masdar jeung maf'ul mutlak hubungan nisbatnya hubungan ya hubungan masdar jeung maf'ul mutlak nisbatna masdar jeung maf'ul mutlak cek ahli mantik cek ahli logika eta umum khusus min wajhin anisbat bainal masdar wa bainal maf'ulil mutlaki umumun khususun min wajhin hubungan atau nisbat ya hubungan maka jalma anu nunda duit di bank disebutna naon nasabah teh jalma anu hubungan ka bank itu nasabah aya nasab aya nisab aya nasib gitu nya nasab turunan hubunganna ka saha nisab gitu atuh cukup duitna nasib atau tuliskeun jadi jelema muga haji eta itu nu kuat mah eta nasab nasib nisab nasab turna kuat ya kolot-kolotna ge kaluhur teh haji bae nisabna atuh beungarnya nasibna atuh kuat deui gitu tapi aya oge gitu nasab jeung nisab eueuh tapi aya nasibna ya ajak ku batur gitu aya jalman boga nisab boga nasab tapi tekan nasibkeun can berangkat bae gitu bisa bae aya boga teu boga nasab jelema biasa bae kolot-kolotna ge teh lain ke haji nisab teu nan karana nisab aya duit loba tekan nasibkeun teu berangkat tiba tetep anu kuat mah nasibun babagian kowa kan karana hazun wa nasibun dia bagian takdir Allah balik maning jadi nisbat atau hubungan antara masdar jeung maf'ul mutlak eta umum khusus naon min wajhi ahli mantik ahli logika kurang mantik kepada sampai sudut kata guru guru ngajar mantik deui jang geus gitu kan ibu ngajar mantik sampai utah perasaan genap kalinya 7 kali sampai si dakap pinter-pinter na urang konyol-konyol korenganan eta mantik eta supaya bagus kerangka berpikirna teu ngaco seperti mutuskeun masalah kumaha yeun bener masalah hukum kieu ari nyaho mah jalur-jalur kieu kumaha hukumna genjer pan urang tah halal tah haram nah eta lamun ngaji mantik mah jelaskeun heula mah wal genjer naon genjer al genjer huwa genjer eta tumbuhan anu biasana bijil di sawah atawa di rawa-rawa tempat anu aya caian gitu nya genjer anu daun-daunna eta sendok kasih lain eceng genjer ieu mah aduh can kapanggih kerebet teh angkeun tah ieu genjer ada genjer
Naon haram? Al haramut mustaqu minal hurma. Ma huwa hurma? Al hurma huwa ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fa'lihi. Oke, geus nyaho tah. Ayeuna kitu. Genjer pantes teu dihubungkeun kana haram. Lebih dahar. Coba diperiksa heula eta jelema lamun ngakan genjer mabokan teu? Henteu ja. Terus aya dalil anu secara implisit atau secara eta dikias-kiaskeun sedangkan cek wae da al aslu fil asya al ibaha. Wah, berarti teh cocok ya al genjer wal haram. Berarti genjer eta teu haram, al genjer laisa bi haramin bal huwa halalun. Gitu. Eta ngaranna karaka berpikir. Sebab lamun teu make kos kitu ngaraco jeung nembongkeun kabodohan. Loba tah lamun aya masalah kulantaran nya teu bisa ngajawab jadi anu kitu ditanyakeun. Eta sebenarnya bodoh eta jelema. Aya bae jawabanana. Mun aya jelema asup kana barang awewe, kana memek awewe, gede memek awewe gitu. Sok di majelis gitu, aya lawangan, urang asup plus wajib mandi hadas tah henteu. Cek si bodoh mah, begitu ditanyakan jamal aya, jelema atau raksasa, ada teh itu lah, gitu memek lagi nyana asup aja lo. Iya mah kira-kira ini karena di hukum mah kira-kira kan ini. Kita walau-walau kabeh andai kata. Atuh geus bae tempo kana ta'rif. Cek ta'rif hadas akbar eta ilajul hasyafah fil farji. Asupna hasapah kana jero barang awewe. Nyana asup tidak asup. Hasapahna maka di awak-awakna. Oh berarti wajib bae mandi. Gitu. Cek saurang teu bisa gitu. Kumaha teh heula, lamun teu heula luhur. Gitu. Barang nama tak kontol nama nuturkeun awak heula teh heula dada atau huluna gitu. Eta teu wajib mandi sebab ieu mah al sabil taba. Nuturkeun kana hulu luhur teu jadi hadas akbar atuh lo hadas henteu. Atabi tabiun wal makbuun. Ngan lamun asupna eta dakarna heula ngaceng. Itu kahareup. Nah, eta wajib mandi. Nah, sebabna hulu awak nuturkeun kana dakar. Sampai kadinya coba pembahasan. Eta ngaranna kerangka berpikir begitu. Barang kuari kaharti nuhun guru. Eta ngaji diulang-ulang. Nah, cek tuh Pak aing teu gaji naon, batu mau perber kali itu baturan mah parindah. Jika dari eta parindah gitu. Nah, sababna ngajina eta deui. Cek guru ulah sieun. Nu ngaji ka mana ngaraji ka sia jeung ngaraji kabeh. Bener alumni nu di mana lain urang ngadinakeun pesantren mana? Jelema mana nu di mana-mana eta nyorogeuna ka dieu. Ngaku guru nek henteu ngajina ka dieu. Nah, iya. Naon umum khusus min wajhin? Mantek ieu mah ya. Wa asyai'ani yajtami'ani fima datin wayan faridu kulun min huma anil akhori fi madatin ukhra. Al khususul umumu min wajhin. Ari nisbat umum khusus min wajhin. Ini mah hubungan lapan jeung lapan. Aya hubungan lapan kana lapan sejen, aya hubungan lapan kana makna sejen, aya hubungan makna lapan kana makna lapan sejen gitu. Eta kabagi sabaraha? Tawatuun, tasyakukun, takhalufu, wal ishtiraku aksuhut taradufu. Lima tawatuun, tasyakukun, takhalufu, wal ishtiraku aksuhut taradufu. Tawatu, tasyakuk, takhaluf, istirok, mustarok, yang taroduk. Itu taroduk itu nunggali makna hiji lapan mana loba. Disebutnya taroduk sebutnya gitu. Tapi ngaji mantek terus gitu. Ari khusus ye al umumul khususul tibaliknya pantasan tadi yang ngaco. Al umumul khususu min wajib.
umumu al khususu min wajhin. Ari umum khusus min wajhin huwa nyaeta asyai'ani dua perkara yajtami'ani anu kumpul fi madatin dina hiji materi, dina hiji contoh, wayang faridu kulun minhuma jeung masing-masing di antara nu dua sok pisah tinu sejena fi madatin ukhra dina materi sejen, dina contoh sejen. Balik maning al umumul khususu min wajhin, ari umum khusus min wajhin wa nyaeta asyai'ani dua perkara. Kajian ngaji jurumiyah, ngaji nahu, tapi udah dibahas mantek aja. Sebab kurang pan besi ngaji mantek atau nyaho-nyaho eta gitu. Ngomong dia nyaho, aya kan dina mantek umum khusus min wajhin gitu balaga urang. Asyai'ani nyaeta dua perkara yajtami'ani anu kumpul fi madatin dina hiji materi, dina hiji contoh, wayang faridu kulun minhuma jeung masing-masing di antara nu duaan sok pisah tinu sejena. Adil akhor itu fi madatin ukhra dina materi sejen, dina contoh sejen. Contohna kal insan wal abyad. Contohna seperti insan jeung abyad. Ai insan banana. Jelema manusia insan teh insan. Ai abyad anu putih. Ta insan jeung abyad ieu hubunganana umum khusus min wajhi. Sebab naon insan jeung abyad sok kumpul dina hiji contoh, ai jelema putih. Sah teu disebut jelema? Sah. Sah teu sebut si putih? Sah. Tuh jelema, tuh si putih. Sok kumpul kan? Sah disebut insan, sah disebut abyad. Ngan insan sok pisah tina abyad seperti jalma negro. Ya negro, jelma hideung. Si negro tah sah teu disebut insan. Sahada insanun, ieu jelema. Sah teu disebut abyad. Henteu sebut aswad jenama si hitam manis. Leungit manisna tinggal hitamna gesang. Oge abyad sok pisah tidak insan. Ieu papandor. Bisa teu disebut abyad? Bisa. Naon sebabna? Putih. Bisa teu disebut insan? Henteu. Sah disebut abyad, teu sah disebut insan. Kadang insan jeung abyad sok kumpul ti jelema putih. Kadang sah disebut insan, teu sah disebut abyad ti jelema hideung. Kadang sah disebut abyad, teu sah disebut insan. Tembok putih, papandor putih, sepatu putih, kertas putih, sah disebut abyad, teu sah disebut insan. Maka insan jeung abyad eta disebutna naon disebutna umum khusus min wajhin. Tangkal kayu Ambon. Yang teu tangkal kayu Ambon. Lamun di makam tewe ta belah kaleren musola aya tangkal gede. Tangkal kayu Ambon. Kayu Ambon. Eta kayu jeung Ambon nisbatna umum khusus min. Kadang-kadang sah disebut kayu itu tangkal kayu. Itu tangkal Ambon. Bisa kan? Sah disebut, bisa disebut Ambon, atau bisa disebut kayu. Ambon, Maluku. Gitu. Di Maluku aya ngaranna Ambon. Kota Ambon. Biki Ambon. Sah disebut kayu. Manya yang disebut kayu jeung kue. Sah disebut kayu, teu sah disebut Ambon. Kayu kalapa. Berarti kayu jeung Ambon eta umum khusus min
kurang diakurkeun kenteng jeung paku gitu naon hubunganana tembok jeung ieu jeung ieu wah eta mikir gitu jadi profesor we mun teu jadi profesor tetep tarang lega gitu ayo mah juga ngadu-ngadukeun lapat bae padahal ngadu jangkrik gitu ya lapat ieu jeung ieu daun hubunganana ieu lapat ieu daun hubunganana gitu dikobong teh baheula jeung sabatur gitu mata penting lah naik bajakan HP terus bisa jadi kiai ieu naon tadi tah masdar jeung maf'ul mutlak kadang sok aya lapan dosa disebut masdar sah disebut maf'ul mutlak contohna dorobtu dorban dorobtu ismu kul isun dorban kalawan mukul temenan dorban sah disebut masdar disebut maf'ul mutlak sah tu kumpul masdar jeung maf'ul mutlak dina lafaz dorban tapi aya bisa disebut masdar teu bisa jadi maf'ul mutlak yu'jibuni darbu zaidin anggawakaken ning isun apa pukulane ki zaid darbu sah disebut masdar sah daraba yadribu darban ta darbun tingkah rupa disebut maf'ul mutlak teu sah jadi fa'il misal aya nu sah dijadikeun maf'ul mutlak teu sah dijadikeun masdar darabatu sauton wismu kul isun sauton kalawan pecut sauton masdar lain sama isim ain karena ngaran benda teh pecut karena benda ayo pan benda ieu nama benda teu sah sebut masdar maf'ul mutlak sah tante sah dina sabut jadi maf'ul mutlak eta kaula ngagebug make pecut tah nu dimaksud ku masdar di dieu adalah masdar anu jadi maf'ul mutlak lain sama masdarna bae sangade babul masdari ta salajengna masdar anu jadi maf'ul mutlak eta kabagi tilu masdar anu jadi maf'ul mutlak kabagi tilu hiji muakkidun li amilihi artinya memperkuat karena amilna kedua mubayyinun li nau'i amilihi artinya ngajelaskeun karena warna amilna katilu mubayyinun li adadi amilihi artinya ngajelaskeun karena bilangan amilna balik deui masdar anu jadi maf'ul mutlak eta kabagi sabaraha secara singkat maf'ul mutlak kabagi tilu hiji muakkidun li amilihi kadua mubayyinun li nau'i amilihi katilu mubayyinun li adadi amilihi sakitu la wallahu a'lam bishawab.